soleh abdi mah. Jalmi tukang maksiat abdi. Nah ari jalmi tukang maksiat keng hidayah teu sadayana. Tapi aya jalmi tukang maksiat nu kenging hidayah ti Gusti Allah. Nu mana? Nu daek tobat ka Gusti Allah. Eta jalmi abdi rumaos Gusti seueur maksiat. Abdi rumaos Gusti seueur dosa. Tapi aya dina hatena Gusti pasian hidayah abdi teh hoyong ngalaksanakeun tobat ka salira. Tah jalmi tukang maksiat eta jalmi kenging hidayah ti Gusti Allah. Tah eta teh hate ibu ngaretegna teh hate. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Gusti nu mulak-malik hate abdi tetepkeun hate abdi kana agama salira. Nu mah nyungkeun tah ibadahna teh hatena ibadahna kitu nyungkeun katetepan ti Gusti Allah. Di mana sadayana kangge Gusti Allah hatena kangge Gusti Allah lahir we ibadah nu kadua naon ibadah qauliyah. Naon ibadah qauliyah teh ibadah ucapan. Da hatena terbimbing di mana teh terbimbing ka Gusti Allah maka ucapanna teh Allah we nyeueurkeun dzikir ka Gusti Allah. Da kulantaran cinta ka Gusti Allah man ahabballah ta'ala aksara dzikrahu saja minu cinta Gusti Allah hatena tos cinta Gusti Allah bakal katembong dina lisanna teh nyeueurkeun dzikir ka Gusti Allah. Lamun jami'an mikasih Kanjeng Rasul nyeueurkeun shalawat ka Kanjeng Nabi lamun shalawat itu. Jadi lamun hatena lamun tos cinta ka Allah nyeueurkeun dzikir. Lamun hatena tos cinta Kanjeng Rasul nyeueurkeun shalawat. Jadi shalawat sareng dzikir teh duanana. Nyeueurkeun salat dzikir ka Gusti Allah maca subhanallah, maca alhamdulillah, maca Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, maos Al-Qur'an. Teh terbimbing dzikirna teh. Maca shalawat ka Kanjeng Nabi. Shalawat naon we? Eta ngucapkeun saperti dzikir jeung shalawat teh kulantaran hatena tos terbimbing. Lahir ibadah naon? Ibadah qauliyah. Ibu weh maca dzikir subhanallah 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 tapi hatena teu manteng ka Gusti Allah dzikir sanes da beo ge biasa bisaeun beo ge sok ajarkeun Fatihah beo da bisaeun beo ieu teh diajarkeun maca Fatihah da bisaeun assalamualaikum assalamualaikum nurutan tah beo ari beo make hate henteu teu. Lamun jalmi ngucap hungkul gitu. Maca dzikir ucapanna we hungkul subhanallah. Maca Al-Qur'an, maca Qur'anna hungkul tapi hatena teu hadir. Sanes dzikir eta mah. Matak ayana ibadah qauliyah teh lamun ibadah naon? Qalbiyahna jalan. Dianggapna maca dzikir ditampi Gusti Allah hatena jalan. Biar dia maca alhamdulillah hatena jalan. Maca Quran ge hatena jalan. Jadi hatena nu dikada dibimbing teh urang teh. Eta janten disebutna ibadah qauliyah. Naon cenah ibadah qauliyah mah? Ibadah qauliyah mah tugasna lisan kul khairan au liyasmut. Eta ibadah qauliyah mah. Ibadah lisan mah ucapkeun anu sae lamun teu tiasa ngucap anu sae jempe beunteun ieu. Jadi ibadah qauliyah mah ucapan mah naon